Naon 300-an? Ya kan tadi mau beas, minyak, terus teh rokok 5 bungkus, terus teh kopi saruntuy. Si Jiwang. Heeh. Anjing, si kunyuk. Tuh benang duit dah, ini kalau kanyokotan balanja. Kunyuk, Jiwang. Tunda we obat tadinya tadi luhur teh. Tadi dia nya. Ya, sorangan sing geura cager bae nya. Nya, Urang mah erek balik. nya ji geura balik ji ka ditu. Oh, wayahna urang teu bisa. Anjing geura balik ka ditu, geura balik buat geura balik. Nya wayahna nya. Ji geura balik ka ditu, balik. Aing teh watir. Balik, geura balik injek sia ka ditu, geura balik kuat aing KS ya. Ini obat yang tulu es. Balik kuat ka ditu. Gatunya urang balik we nya. Balik ji. Hade mun aya naon. Nya anjing balik anjing. Aing mah watir. Geus ji geura balik anjing. Geura balik kunyuk sia geus kuat aing sana ya. Kajeun. Anjing geura balik. Bener ieu kajeun. Anjing. Bener ji kuat balik. Balik ji kuat balik. Anjing karena selfie gitu. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Udah cocok ya mah udah balik udut balik ngopi. Jadi indah itu suasana teh. Orang lah balik kopi di udut. Rindu yang selama ini sudah menggunung, mencair di terpa cinta dalam senandung. Cinta yang selama ini masih si kunyuk. Kemana dah si kunyuk? Ini kemana yuk? Mencurigakan ya gerak-geriknya. Wah bener dia cara nama. Pasti aku yang duit si kunyuk itu. Anjing. Aing kudu nyumput ya mah. Wal bener yang musik kunjuk dia pasti nginjem duit ya. Tuh alasan kumanya aing. Aduh anjing kumaha alasanna ieu. Aing alasanna kumaha ya. Memang manehna ulah dilating di dieu. Da lamun dilating pasti manehna nginjem duit ka aing. Pasti we si kunjuk patungtung teh pasti nginjem duit. Aing alasanna naon nya? Oh, pura-pura muriang we ambe tong dilating manehna di dieu. Aing pura-pura muriang. Aing pura-pura meriang we ambil bulan lila si kunyuk pasti lila si kunyuk mah lamun aing teu loba alasan mah. Dina ka mana ya? Isin kumben kita teh hiji sapoe ayeuna. Tah, cek aing pasti ngageruan. Karena ngageruan aing. Cek aing kunyuk sok ngaganggu we suasana aing teh keur bunga keur kieu teh si anjing. Le. Naon? Tak aya. Keur naon? Ya, aku di mana di mana? Ih, muriang. Ya, di mana? Ya, oke. Dikunci teh ya. Teu. Lik. Lai siap kunaon? Bisa sarung kitu anjing waya kieu. Di bejaan aing tadi teh muriang, moal ulin aing mah jig wae, sok urin sorangan. Muriang aing mah wakna. Pan tadi teh sia teh punah naon ujug-ujug gering kitu aing mah. Teu nyuting. Aing ngarang gering mah meureun sok ngadadak. Geus meuli obat tapi. Geus. Jig wae aing mau ulin, jig wae ulin sorangan mah.
Iya, ngomong atuh sorangan gering mah aing teu tega. Cik Wae wae. tungguan, wae di dieu atuh ai gering mah. Cik wae balik, cik wae balik. Wing ieu muriang awakna cik wae kulin mah aing mau ulin ayeuna mah. Jih. Nya aing teh boga babaturan keur gering. Kira aku ditinggalkeun atuh, Pli. Wae aing mending sorangan aing mah gering mah. Aing sok eta yang sorangan aing mah gering mah cik wae balik cik. Bisi ayana naon sorangan teh. Moal naon aing mah moal cik wae balik cik. Moal tenang. Wing mah geus biasa cik wae balik cik. Urang mah teu tegaan, Pli. Aing nempo babaturan gering kira ku teh ayeuna kudu ditinggalkeun ku urang. Kajen teuing cik wae kena balik cik. Moal cicing urang mah di dieu keun bae. Yo, Pli. Pan satadina mah urang ka dieu teh nya da teu apal sorangan gering. Ek sakalian aya perlu. Ya, cek aing ge naon aing geus aya perlu kieu mah. Sok wae, Pli. Nyase ku urang di dagoan. Ek dipencetan moal. Moal. Agak nyeri sirahna genan. Ai ieu sorangan geus dahar can. Geus dahar geus. Pli, Naon? urang tadi ka dieu teh da can dahar. Sugan aya sangu sorangan. Anjing kalau kaget nih kamar dah. Sanguna genan aing mah teu nyangu ayeuna mah tadi ge aing dahar meuli aing genan. Bah, kiraku. Nyaan. Mun aya mah kopoe aing moal pelit aing genan. Sok wadul sorangan malah. Teu Pli, Naon? ai ieu aya lah. Nu saya, Pli. Kurang we nya di dahar. Anjing aku maksa monyet. Saya jeung daging ayam kurang we di daharnya. Aing lapar pisan. Atuh hitung-hitung urang nungguan sorangan we bisa aya nanaonnya. Nyael betul terping masih teh. Deng, Pli euy. Sorangan ka aing teh sok bager teh. Aing tandahar pisan teh sok. Nah, aja urang ka dieu teh aya perlu urang teh. Pas malangan dia tandahar pisan aing. Daun naon di imah mah. Ka dieu aya sangu, gede milih kasep. Nah, sing alus rezekina. Nuhun pisan ya, Pli. Baya mending ngeunah pisan ieu mah daging ayam teh. Bisi aya nanaon mah bebeja we nya. Da urang moal ka mana-mana ieu. Geus dahar mah geura balik wae cik, bisi peneangan pamajikan maneh. Nah, apa ka dieu pan urang bebeja aya perlu. Nah iya aya jalma nu kieu patut Gusti ya Allah. Nah iya aya nu kieu teh aing. Pusing aing nyang hareupanana nu kieu. Naon beki parah? Lihat. Lihat. Jalannya ke dahala. Geus dahar mah geura balik wae ka ditu cik. Aing moal ka mana-mana pamajikan genan apaleun urang teh kasorangan. Aing geus kebekel lieureun. Cik wae balik geus dahar mah. Komo ayeuna apa sorangan keur gering kieu. Aing meureun paling ge dititah meuting ku pamajikan. Goblok galakan yang penting bisa galak monyet teh. Pamajikan urang masuk atoheun lamun ayeuna jeung sorangan teh. Atoheun pisan. Komo ayeuna apaleun sorangan gering. Cek pamajikan aing teh meureun baturan we aa cenah. Geus ganeng atuh ngomong wae teh keur madang teh. Sok dahar beakeun teh madangna. Anjing aya ngomong sia nya. Sok beakeun madangna teh, geus beak mah tinggal mantau ka ditu tuh. Geus pamajikan maneh neangan. Jigana nama sorangan tensi beunang. Alhamdulillah wareg. Be, kumaha da mendingan? Kakak jangan. Sorangan parah sama tensi kade. Paur, Ple. Tensi aing kadang-kadang tensi aing ieu mah. Tadi urang ada teu kieu teuing. Aing mah teh cairan minumnya. Nah ember we minumna sia mah tuh.
Alhamdulillah. Parah deh tuh, nuhun pisan beki parah. Nya beki parah. Ya, Naon? geus atuh ku urang can panglikeun obat we bae urang jongjon ninggalkeunna. Eueuh ini kita buka duit eueuh. Atuh ku urang panganjukeun we nya obatnya. Tah, kesempatan bisa balik ya. Naon? Coba panganjukeun ka warung eta ka warung mah emeng ke tinggal bayar ku sorangan. Gisik pangajukeun obat ka ditu. Engke pangokeun ka dieu geus eta mah juga balik urang hayang istirahat ya. Ulah diganggu wayana ya. Pan maksud urang yang kitu ku urang dipangakeun obat ka mah emeng nganjuk heula teu boga duit mah. Jik pangnyokotkeun we obat geus. Ya urang balik pan jongjon aya sorangan cager mah. Jik pangnyokotkeun obat cik cek urang gitu. Nya moal ieu cagerkeun deui obatna ka dieu geus eta mah maneh balik cik. Aing istirahat teh ulah ngomong teh aing galak begelieur aing mah jangan aing aya sia mah. Nya heum. Siapnya. Cik. Mantap sia. Teh. Tep. Meuli ya obat. Obat naon? Obat muriang. Obat muriang. Yang ieu deh sekalian, beas. Kopi 5 runtuy. Terus minyak. Jeung ciki-ciki tak. Krajos, rokok 5 bungkus. Ya. Saya dibayar aku segitu. Berapa kali tahan, Pak? Nah. Udah buatkan. Ya udah kayak kadian aja. Kalian? Ya. Maunya, Cek? Siap, siap. Ya, obat nanya. Oke langsung minum ku sorangannya. Tunda we obat tadi tadi luhur teh. Tadi dia nya. Ya. Sorangan sing geura cager bae nya. Nya. Urang mah erek balik. Nya ji geura balik ji ka ditu. Wayana urang teu bisa. Ji geura balik ka ditu geura balik kuat geura balik. Nya wayana nya. Ji geura balik ka ditu balik. Aing teh wae. Balik geura balik ji sia ka ditu geura balik kuat aing KS ya. Ini obat yang tulu es balik kuat ka ditu. Gatunya urang balik we nya. Balik ji. Kade mun aya naon? Nya ji balik anjing. Aing khawatir. Geus ji geura balik ji. Geura balik kunyuk sia geus kuat aing sare ya. Kajeun. Ji geura balik. Bener ya kajeun. Anjing. Bener ji kuat balik. Balik ji kuat balik. Kakek curi geuning. Balik ji balik ji. Tuh aing teh tega nama teh. Kajeun ji geura balik ji baliknya. Ji cagernya. Ji balik wae. Ji nya. Bener ya kajeun. Balik ji ka ditu. Nya. Dek. Ji geura balik ka ditu. Kade ka warung mah emeh bayarnya. Anjing, aing geblek balat gitu-gitu teh. Anjing, sakapeng mah aing sok hayang ngarungan. Kunyuk. Mantap tah paneu jongjon tah. Anjing teh aing rek meuli udud, rek meuli kopi pakeun tingkat jadina si kunyuk. Semua obat sih. Buat baru perak kieu. Mantap ya, mantap segala mah. Adeo siapa aing. Aing duit terjadi siapa tuyuk. Aing mau udut jeung kopi. Set, Boleh udut euy. Udut. Super setengah kopi we 2 siki we lah. Mang, kita kopi lain di sini mah. Moal tanah we lah. Tanah. Mang kita. Ini dong 2. Kapan jadi nasar? Jadi biru ratusan. Naon 300-an? Ya kan tadi mau beas, minyak, terus teh rokok 5 bungkus, terus teh kopi saruntuy. Si Jiwang? Anjing, si kunyuk. Teu beunang duit dah ayeuna kalau kanyokotan balanja. Kunyuk Jiwang anjing. Lagi beli, eta can dibayar.
terjadilah aing usul si Jiwong.